Bahaji urang teh ye dina hirup di dunia teh asa ku betah nya. Padahal meureun kabeh bakal maot. Nah, coba ada betah sebetah kumaha da meureun teh komo anu loba dunya nama betah. Coba ningali ayeuna sore, ningali dulur tuh pemandangan pasawahan, cai, bari jeung loba ayeuna kapinis teh eta teh naon tah binatang naon. Allah mah nya nyieun alam dunia amun dipikir-pikir mah amun ditelaah mah meuni indah. Coba urang amun ayeuna kadang ngaruksak mah gampang. Nya. Bukan heueuh teh jelema mah meureunna jelema anu pangsarakahna jelema sagarupa ge jelema mah naon oge dijadikeun di dahar naon oge jelema mah pangsarakah-sarakahna makhluk kan jelema mah meureunna. Ayeuna naon deui da teh saeuna makhluk sajen mah dibates tapi jelema teh. Oh, Tapi ayeuna numpang amis-amisna naon tah? hah? Numpang amis-amisna eta naon? Nu pangamisna Heeh. kahirupan. Nah, oke di kahirupan. Cuman heueuh kahirupan komo bari sehat mah sehat. Nu harta loba amis tah hirup. Lamun pangpait-paitan naon coba? Madu. Madu nya. Heeh. Pangpait-paitan. Heeh. Heeh, berarti kalewat pait jadi amis nya. Amun jelema di madu nih, kadang-kadang nyeri cenah munggah pahit hate teh. Emang madu bener pait. Bagi Bagi awewe, atuh pan heueuh. bagi awewe meureunna Aya eta sorangan. mah. Ai bagi lalaki mah amis. Nya eta gitu. Madu mah bagi berarti bagi awewe mah madu teh pahit beuneunan. Ari bagi awewe mah bagi lalaki mah amis. Padahal ubar eta teh nya. Heeh. Heeh. Baru madu teh. pahit-pahit. Padahal Amis. awalna Heeh. nya bener emang lagi awalna hancur rumah tangga teh ku madu. Nya. Heeh. Bahaya ulah nya madu nya pemirsa. Lah lalaki ulah hayang madu lah. Awewe Ulah. ulah ulah hayang madu lah. Heeh. Ait cenah. Cek awewe poe teh cek lalaki mah amis. Mendingan kene ieu minum cai jeruk. Heeh. Wah, bahaya. Iklan eta mah beunang teh. Lain lain iklan ieu mah. Emang da di cuaca kini kadaharan hidup amis ieu mah. Aneh ieu mah. Tapi heueuh dipikir-pikir bener cek awewe madu nu pait teh, cek lalaki amis nu madu teh. Sebenarnya mah heueuh. Kan kitu ieu nya, Baji. Tapi lamun eta anu disebut bijilna urang dina bijilna dina naon? Ah, bener. Bijiana urang dina naon kitu nya. Ai cek uranga asal mula urang ayeuna lahir gumelar di dunya teh da cek sorangan mah dina sari-sari kadaharan. Lain. Bijilna urang dina perbedaan. Coba lamun teh sarua mah da moal bijil urang. Mana perbedaan teh alus, pro jeung kontra teh alus, rame. Soalna urang oge bijilna dina perbedaan. Yo, oge nya. Teh Salah ya Haji. lamun teu salah. lamun perbedaan Ngan, maksudnya. ngan eta bahasana tinggal liurkeun sebenarnya. Pusingkeun. Perbedaannya so gara lamun coba lalaki jeung lalaki da moal bijil budak. Pas sarua. Tapi lamun awewe jeung lalaki perbedaan bijil budak. Mantap ari perbedaan teh ulah sok digede-gedekeun. Jadi perbedaan teh aya nguntungkeun tah aya ieu jang aya pieu lah. Aya pi madorateun perbedaan teh, aya pi maslahateun perbedaan teh. Jadi ulah diriweuh-riweuhkeun teh perbedaan mah da mode ayeuna dina paham nya perbedaan mah diriweuhkeun perbedaan masing-masing meureun nya gitu. Yang Aing mah penting udah mah we. aya hikmahna. Naon disebut hikmah cenah aya ilmu al hikmah. Jadi ilmu hikmah jadi segala sesuatu ayeuna rek perdebatan rek permasalahan jadi kealusan. Jadi obar amun teu salah mata disebut hikmah teh asana jore atuh nya kudu alus, asana ayeuna gering kudu cager. Tah eta hikmah. Jadi segala sesuatu kudu aya hikmahna tah kadinya meureun. Nungguan naon untuk kesel. Naon nya? Asa tereh we teh. Panas setiap anu ditungguan sok kesel heuh, urang nungguan saha sok kesel. Tah eta mah henteu teh kesel, asa tereh. Jeung deui armung linggang perbah datang teh. Ongko ditungguan tapi perbah datang mung. Naon coba? Teuing bisi kajebak deui kan jawabna. Tawakuf ya. Sok nungguan naon? Nungguan paeh. Nungguan paeh mah jelema teh karasa teu kesel. Bener. Oh.
sok ningang pelebah datang waktu napa careurik ning kabeh ulah ongko di dagoan. Kumaha cek pemirsa setuju teu kadinya? Amun setuju subscribe. Nya nu Tah cek bahaji kitu. nungan pae mah sebenarnya mah teu kesel naon sababna sok segala nu ditungguan pasti kesel jeung di Arab-Arab nih yang bilang nunguan mah Lebih. kan urang teh sebenarnya nunguan beneran nunguan maot hirup teh